mual bisa, guru fikih mual bisa, guru alat mual bisa, guru tafsir mual bisa, hiji guru mursyid nu bisa diatur ku guru mursyid. Teu raja, teu rakyat, teu nu sugih, teu nu susah. Heulanan jas sugih mah sugih bae sanajan jadi wali ge. Susah mah susah bae sanajan teu jadi wali. Nya teu jadi wali nya susah. Pamustungan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sugih wali. Masya Allah. Berbagai-bagai. Syekh Abdul Qadir sugih jasa wali. Wali. Si Junaid di Cikupa nya teu bogana naon teu wali. Rusak jasa pan. Jawali mah teu utar atur ruhani, atur-atur kolbu. Saha nu ngaturna? Ai can bisa kudu aya guruna nu ngabimbing. Ka dieu ya, urang teh nyaho ka Bandung dibimbing. Sia jalan ka dieu ya. Ari karna mah geus dibere. Ya, rute Bandung dek jalan tol. Iya, dek jalan tol Ciawi ka dieu dek jalan tol gitu Purwakarta. Ya, dek jalan anu biasa. Ya. Geus aya karna nunungtuna eueuh bisa-bisa lain ka Bandung asana ieu bakal ngajebur di Yogyakarta asana. Tah, sadun eueuh nunungtun. Aya nunungtun mah pan ngeunah teh dia, ya ka dia. Sanajan tenang bae ulah kebaula kenceng-kenceng naik mobilna teh. Di rest area eureun ngopi heula heulana. Jeung geus nyaho ieu nunungtuna lah sabira Bandung geus kauji ku jana bakal datang. Dahar heula ngabaso heula. Geus tenang heula. Nya. Geus tah dadahar di dinya ngabaso segala rupa ya ketenang heula aing deki heula. Beres kiri bawa nya tinggalnya anu mayar bantah. Tah eta teh Bandung teh gitu. Kudu nyahoeun ka Allah ka dieu. Saat nyahoeun lain ahli fikih mutar atau zahir. Ieulah guru mursyid nyana nu nyahoeun. Sebab nyana geus ngarasakeun akhirat. Nyana mah jasad di dunya, ieu golbuda geus aya di sorga di akhirat.